Sawatara informasi pada kita kahaykeun pergerakan pangampih kelompok tilu kelas 11 agama hiji saja didadarkeun dina dinten ieu. Edisi poe Salasa kaping 28 Januari 2018. Pamirsa, simkuringkeun Mila Angelina saja ngadadarkeun ieu salakutna. Di hiji sakola Mandua Kabupaten Bogor nuju ngayakeun tryout atawa hiji latihan pikeun ujian nasional. Selanjutnya, urang lanjutkeun ka rerencangan urang nuntos aya di lokasi nyaeta sareng Pipih Solihat. Nuhun mila sin abdi aya nuju aya di salah sahiji sakola nyata Mandua Kabupaten Bogor. Mandua Kabupaten Bogor aya keur ngalaksanakeun ujian tryout atawa uji latihan pikeun ujian nasional. Tah, ayeuna sin abdi tos sareng salah sahiji siswi Mandua Kabupaten Bogor. Doi. Sekarang itu nih dah. Sinarang saha? Dan nama saya Mutiara. Biasa nara seputar ujian praktek. Begitu tryout itu dilaksanakan. Tryout dilaksanakan pada hari Senin sampai terakhir hari Kamis. Terus kita babari apa kita sekali itu sih ya alhamdulillah menurut saya gampang karena sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya belajar pas malam, dan apabila kita tidak belajar maka hasil pun tidak akan memuaskan. Itu laporan ti Mandua Bogor, abdi Pipih Solihat sareng kamera support korban balik ke studio. Udah. Lagi bahasa capeknya gak? Kita maunya. Ada dua operasi ini. Kita berdua. Ayangmu, iya. Ya. Ayo, sedotannya mana? Yuk, sedotannya. Iya, sedotan aja. Iya, mana? Di sini kemana ya? Gak mana? Nah. Ayah yang saya sekadari. Mana? Ayah. Aye
Aya leulit keur rasa cap 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 capek. Ibas selanjutnya nyaeta tentang sejarah pilar Panmotmen. Urang lanjutkeun karena rencangan urang nutos aya di lokasi nyaeta sareng Maisya Putri Zahwa. Sae haturun mila, pamirsa, ayeuna tim abdi nuju aya di salah sahiji peninggalan bersejarah di Kota Bogor, tempatna di Kampung Pilar, Leuliang Bogor. Museum Panmotmen ieu nyaeta salah sahiji tempat peninggalan Belanda. Ayeuna sim abdi entos sareng salah sahiji narasumber anu nganyahokeun kana sajarah badirina Museum Panmotmen. Punten sareng Kang Daus sanes. Mohon, Punten abi arek naros. mohon sok. Iraha ngedegna Panmotmen ieu. Panmotmen teh ngadegna tahun 1911. Terus ya nu dilihat dina sejarah nama dina keluargana itu neng. Mohon. Saha Panmotmen teh? Panmotmen teh nami keluarga anu lahir anu pertama kali ngainjak kana ieu Bogor. Jadi ngaranna namina Panmotmen. Nah hubunganna Panmotmen sareng Kota Bogor sampai-sampai bisa Panmotmen biasa kasoho di Kota Bogor. Seueur teh ngomong dijelaskeun mah di antarana wae lah. Nyang mun. Mohon. Ya Panmotmen teh ieu anu gaduh tanah di Bogor nyata perkiraan 17 hektar. Namun dihitung-hitung Bogor 18 hektar nyata 117 nu gaduh di tanah Panmotmen. Di Bogor 118 cuman sehektar doang. Jadi orang terkaya lah di Bogor gitu neng. Tuh iya pemakamanna meureun. Oh nya tuh nuhun. Bios abdi kalebet nih. Oh iya sok yuk sok. Iya meureuntah sejarahna ieu anu dari tubuh teh. Iya meureuntah. Iya anak-anakna, keluargana. Sareng sok kalau teh sok. Iya tak corak-corakna meureuntah. Corak-corak di Panmotmen. Seueur ieu teh tos lami meureun teu kaurus jadi terus teka tingali alusna deui gitu. Ya, Mohon. Mohon hapunten jadi mengganggu waktosna. nya teh biasa. Mohon. Sakit wae di tim abdi, salaresna kembali ke studio. Nyarsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas atau wadina pidangan kelompok 3 kelas 11 agama hiji. Aya saur ti suku urang, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salbak. Mugia janten lenyatkeun kanggo urang sadaya ngawakilan ais pangambi kelompok 3 kelas 11 agama hiji, sim kuringpun Mila Angelina, seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurit Sunda.